kirim supaya nih mangkat sekolah teh di warga ke sekolah lagi. Ah. Sekolah moal jagur. Bur. Lagi sekolah moal. Itu udah pula. Aduh, panas dah. Salah tiris. Bur. Sia sekolah mal tuh si aboy neang. Uy, sekolah mal sete. Ngolor wae jam barayo. Udang. Euy. Aduh, dede teh panas tiris. Anu bener sia teh. Parana apa tiris? Sia mah musa sekolah we meureun. Dede teh HPN sugan caga kue panas tiba-tiba. Mana coba kuah ini cagap. Geuning panas. Eta mah bool, cagap mah terang aing. Geuning panas. Wah bener gering sia ye. Wah corona. Geuning aing BPJS ka si aboy. Duh si jagurna gering euy. Teuing hareeng, teuing corona sugan. Atuh ulah karunya si jagur. Nyaeta power dah. Panggejakeun nya. Ah, Bejakeunna gering gitu nya ka guru. heeh. Ini kitu we. Atuh abeuy rek mangga sekolah heula. Oke. Kamana tangkurak inam teh tedekeun nyamperkeun. Malah deui sugan. Ai naon jagur gogorokan wae. Kunaon cenah kunaon? Hah? Kan dede teh keur geuring meureun kompres atuh. Oh, dede jagur teh yang dikompresnya. Kedengeran orang nyokot. Ayah wae budak teh segala gering atuh. Awas jadi orang kompres yo. Eta geus kena bool deui tangkurak inam teh. Iya. Kena tarang teh bool. Oh, ayo gedeng. Tarang, inget tarang. Oh, tarangnya. Tah, kieu we. Geus nya, aing mangkat nya. Batur mah ya di warung euy. Boy, aboy. Kamana budak teh nya? Iya dipetakeun mah. Tuh, cara minta duit na. Lila mun si aboy mah mendingan dia mangkat ka warung sorangan. Di kabarannya nya baturnya. Sepi sih. Pengen kopi deh. Hiji we. Oh, batur rokona mamawa. Cara nu kirim cenah kekernya dan lengan katuh dek naon nya. Kita tadi nut wae. Be, geus car kopi teh. Saha itu di warung? Gawau aing.
Astagfirullahaladzim. Sia cabul. Emang sudah sih cabol-cabol. Kaing. Pan heula tak urang sia teh cabul. Moal mungkin lamun teu cabul mah sia teh. Selingkuh jeung salaki aing. Salaki sia tah nu ngagoda aing. Nu ka kamar yang poe. Emang sia teh panas. Sia berarti tah nu ngagoda salaki aing. Sia tah bukan salaki tadi abur. Digoda ku sia moal mungkin manehna daek selingkuh jeung sia. Salaki sia tuh rek diuber-uber mah tita insap tuh lah cenah ngaganggu we aing. Sia na tah kegatelan. Emang nanya gak? Dasar pelakon. Sia tah pelakon. Itu kepala saya gini. Aing kabur ini. Banget sia tah. Ubaran heula tah banget sia. Sia teh goreng patah. Regan sia. Ngomong tuh ke kamera tuh. Nah, tampo. Ulah nempo doang sia. Subscribe, like, and share. Oh, man sia nek naon nek balik man. Sia, karek meuli bensin teh jadi. Oh, kasih teh mak sia batok. Batok golong, Goblok. Halo bos, lagi di mana? Lu, ya saya lagi di jalan menuju lokasi. Tunggu aja. Oh, lagi di jalan. Oke. Ayo. Wih, pemandangan enak sekali nih. Mana bos teh kuliah teh enggak? Mana ini teh orang yang mau jual wahangan? Saya cari-cari gak ada ini. Bos, yuk. Mana sehat? Alhamdulillah. Oh, ini wahangan yang mau saya jual teh. Oh, yang tadi diceritain di rumah ya? Iya ini. Oh, ini. Wahangan mana nih yang mau dijual teh? Iya ini. Itu dari hilir nyampe girang punya saya semua, ini mau dijual semua. Kenapa mau dijual ini wahangan bagus gini? Ya, saya pengen jual aja. Kalau diceritain lama bos. Oh, iya. Emang mau dijual berapa ini? 700 juta udahlah. Nego saya dikit lah. Berapa? 600. Jangan segitulah. Ini kan panjang bos. Ini kalau dimeterin nggak bakalan ke meter. Iya, saya juga tahu ini. Kan kemahalan kalau segitu, Bos. Ya udah lebihin lah jadi 602.000. Oke, Dil. Tunggu dulu. Saya lupa. Tadi 600, sekarang 62. Gimana ceritanya? Iya lupa saya bos. Oke deal ya. Oke. Gembol semua lah. Saya senang berbisnis dengan Anda. Sama-sama. Ntar uangnya saya transfer malam ya. Oke, ditunggu ya. Oke. Sendal. Aduh, ya bacanya tuh sendal can laku-laku acan deh. Nawarkan warung ah. Nah, ya aing bawa keuntungan. Nyatu kijeng nu ngeunah. Meuli di warung kuat ngeunah kieu bawa keuntungan wahangan. Sendal. Bos, sendal gua. Bos, sendal bos. Tukang sendal nu kamari nya. Iya. Dagang wae sendal gini. Udah ganti-ganti. Naon ya tadi? Di sarua sendal ge anu ekspor di Bandung teh ya. Naon sendal meureun wae sendal euy kamari pamajikan bungeun. Oh, sugarnya atuh bos. Anu mah daekeun. Si gawe rumah boro-boro inget ke pamajikan ka
ucing oge teu inget ka ucing. Atuh boga kauntungan gede oge. Bener pamajikan mah. Atuh bos, ya sendal naho. Coba orang can dadar acan dah. Beli atuh ku bos ieu. Oh si Canda Can. yang enggak sih bang, engke kuaing dibeli kabeh teh sendal teh bahayang daah mah tuh pangmasankeun ka disenot tuh. Nah, Disenot pang nyeukeun sangu eta jakeun tukang sendal karunya cenah can nyatu teh isuk. Ya, kan maneh. nah. Nuhun. Tanggeus aya nama daah heula. Nuhun. Kayak tenang, sendal mah kuaing diborong kabeh aing keur loba ieu duit. Oke, sip. Kauntungan aing. Nuhun bos, sangguna yuk. Kayak gitu bos. Can WA eueuh, nu SMS eueuh. Kuat sakti HP teh euy. Apalah. Beak deh euy. Lumayan rokok mah ya. Kepikiran. Balilah ka warung. Ini motor saya. Orang. Pinjamlah sekedeng ya. Kajen, ka mana emang? Ada ka warung lah. Kalau kajen bisa teu? Bisa, karena ini pengalaman lah motor kieu. Balik jadi joki. Asik, percaya. Aduh bagi bet mah nya. Kenapa bagi ben? Ada lah launan ah. Emangnya anjing. Bisa teu? Bisa. Rokoknya sepak. Takon naon boy? Aduh, salah. Ampura. Cet. Garpit teh garpit. Garpit. Sapa? Lalu gara-gara dijepit teh. Oke, siap. Berat. 120. Duh, terima kasih gocap deh gajinya. Kieu sana ke. Aduh, aing usaha teh. Yo, Keuing, mini bon aing teh mini pinuh tulisan teh.